dina leumpang urang kasih kita. Gila. Bener ya teh Leon. Urang di mana hiji deui? Apaan teh manehna teh nuju di karantina. Karantina aya karantina. Kumaha isi aing nuju teh dama. Positif. Salapan sasi. Atur malapan 2 minggu. Nya positif teh anjeun mah salapan Saksi. Kamari teh kieu nya Leon. Kumaha nangis? Aya serat ti bidan. Ayo kira. Ayo bidan teh serat salira. Serat salira. Wanita mati. Kosnya kamu pilih. Sok nulunya nih sampean ning muka wayang. Karena yang kasih cepot. Apaan ku anak kawan? Cepot teh wala gareng semara eueuh. Sama pakai kan? Sabelah. Lamun dina suku mah orangnya pincang geusnya. Nya. Salah pamirsa dina da ayeuna tibang panginten di episode ayeuna ulah kangen kangge fans teh aing nya. Mohon. Mari kita aing teh nuju resign heula anjeunna Covid 19 tapi Salapan salapan sasi. sasi. Nah, ieu teh Ada pada saya serat rujukan kanggo ka kantor e-channel. Sama nama pugu ada sakolanya. Saya surat izin. Leon, aing izin cenah. Ieu suratna ti bidan kakang marikeun. Ini kan kamu teh guru SD. Kakak guru SD. Itu Isi, salami su- di channel itu tentu prokes kayak surat gitu. Oh, ya, tenang, enggak ada masalah eta. Izin ge surat itu. Oh, ieu teh aing naon dispensasi cabut gitu kakek kantor mohon cenah Leon pangdugikeun da geus nyamun berarti kamari oge 8 bulan kita tinggalin ya namanya geus ade gendong ya ayeuna mulai waktu na launching ka dunianya ayeuna testasi Covid teh nya Aing siap-siap Niki. siap aing teh Niki ya Allah Niki mah tong makan. Niki teh tiga penyakit tata lepa gitu terus beres ka dieu ge ka dieu Ieu ira. Tacan itu mari ka dieu ya orang tuh tapi lebih doa kan si Aing sadayana pamirsa mudah-mudahan si Aing teh geus yang lungsun lancar ya. Amin. Selamat anu dikandung anu ngandungna oge. Gara. Moral utun ka dunianya enggal-enggal Aing ge pokoknya mun geus lahir isukna kudu langsung syuting. Oh mah, kemarin udah jero ieu rusak kene. Jauh video kadut lah. Jauh video kadut ke syuting. Aduh, Aing dapetkeun heula. Tinggali. Tapi orang teh can nyapa Niki. Pamirsa, eta urang teh tadi dah ya we ka ditu ka dieu nya. Alhamdulillah pamirsa, orang ayeuna biasa tepang di sadayana masih dina acara Serengjam anu sami, channel anu sami, acara anu teu direk-direk anu ditunggu-tunggu pamirsa, lamun sono eta ge lamun teu. Nya. Teu Tenang. teu butuh Teu maksa. Pokoknya mah hatur nuhun pemirsa, sadayana masih stay di channel acara anu sami aya acara Calung Banyo bersama The Calung. Hei, tah. Kitu tadi mah urang geus ngobrolkeun dibahkeun si Aing. Tong dibahkeun ieu di sini. Tong si Aing tong digibahkeun wae Leon. Bisi terkenal si Aing ke. Yo si Aing viral. Ya si Aing viralnya Ayo urang anu totohannya. Si Aing viralna kan. Yo follower teh jut. Ayo urang kus kana jadi bubun teh. Berarti kitu mah ibarat urang mah hanya cek ulah. soalnya urang anu gawe mainan main duit. Tang kitu tapi urang dicepenya nya keur meuli pempes. Nya kitu. Berat 20.000 ewan cukup. Nya. Akan ke Covid. Usaha henteu nabeuh dibedokeun nya. Aya kumeunang nabeuhna tapi nya kitu teh ya. Sok urang aya keur karek ngahuap di nu hajat teh geus satpol PP kan urang teh jadi tina saseno teh jadi ditelengkeun. Atuh Leon bohong jadi gede teh. Untuk piring. Ya gitu. Jika dia teh aya kumaha Kakak yang nyetak tukang organ. Ditelek jeung organ. tapi tuh bisa gitu apa orang kureuwas ih Jadi dangdut ditelek pik teh dong pindah ka handap. tapi dia mikir ke orang terus dia cuma tas
Cuma mau ngita mau motah nah tujuh aktif. Saha si Niki? Kira teh Dieu. Ayo cara mau motah cenah soalna nuju aktif teh bisa kitu. Karena Niki pang motah kan Tapi wes sakit pan si Niki mah. Ayo lagi di mengumudi aja. Mau bener bisa tuh. Bisa. Si Niki mah mobil oge lirik barat bawa hayam. Nya batur mah di kieu, mah tingali kenapa teh tiup. Aku nggak pilih maju. Ari beres, tapi tak tujuan biwerna jadi saksofon. Eta rompet. Ini kita tanya aku kemana wae, ya orang teh waktu ngahibur pamirsa anu tos bade menuju kulam-kulamnya. Mudah-mudahan teu kaimpikeun urang. Nya gitu soalnya mun kaimpikeun urang teh sok manja. Abi mah lain naon, lamun mau kaimpikeun urangnya ieu mana kesalahkina gitu nya. Leon. Sareng yuk. Udah jadi paseannya. Kira teh gitu. Jol kata cepat sasi lewat teh cenah gitunya. Jadi jangan gitu calon ke channel. Oh, gitu jol DM atau Cuma langsung direkomnya. Orang henteu, da urang mah hibur. Jangan pegang di jalan. Atau di WA. Ngejeun naon, Din? Aduh, ya biasa ya. Lamun mimiti teh sok sono nya ka pamirsa teh nya. Leo, urang teh ieu aya di personil anyar deui wae. Gusti. Lagi nu itu sami kopi sarapan sasi. Anu itu oge pemusnya nya. Teu borojo jadi abi nya ngontek lalu aya sayogi untungna aya si A sareng si AA. Anu siap ngebantos urang ya. Kieu oge ieu kendang saya Pak Bos. Mana ngomong dah beli Pak Bos. Bos, bukan nama Andi Bos. Jajan keong. Udah sebatas oge berat. Nya sepeda, nya skuter, dah yang nyiap teh nya. Aduh, biasa pamirsa lamun dina minggu kahiji mah sok aya carita heula. Nah, Carita jaga. Lain ieu mah carita pangalaman, Tin. Titi mah Allah, keur motoro. Kayak Nikinya. Niki. Asidanya di mana? Oh. Hari itu Titi Nur Hayati ngajuri bumi. Oh, Niki ieu mah. Ayo Mama Sunda mana? Nama Sunda mana? Sekolah. Duka. bener tuh macet. Acan panas. Acan di panci. Salah bujurna cari sunut. Leo, ieu puter kenal. Sini mah, lamun geus disunut tah si benang mah, tah engke ngamucat-mucat sorangan. Petasan. Aduh, hareudan. Sok hobi bala. Hobi lah, hobi pai gambre mai jatuh pekerja. Dua aan. Aduh, bener goongna sih nya. Jadi teu pas. Hobi lah, ada gambre ada kompak. Hobi pai gambre. Soalnya doang. Ya. Kertas gunting batu, engke kadua saha. Nah, gunting batu. Kertas gunting batu. Kertas gunting batu. Keras gunting batu. Kertas gunting batu. Itu sih Mana katilu? Katilu urang. Urang. Kedua. Iya, si katilu ieu ngomong bisi katilu gitu. Nah, biasa lamun episode awal di bulan mah, ieu kang iraha Pak Haji? Minggon payun. Minggon payun awal bulan. Hah? Minggon payun. Minggon payun teh sehat cenah. Ieu na cadangan teh sehat. Orang buru-buru syuting ngeujeun jasa oge teh. Oh ya anjing syuting ulah kan jasa nya siapa? Saya pun episode. Soalnya itu cadangan teh sehat pun oh ya anjing jangan cenah. Oh anjingnya siap sabar episode akan ke opat siap. Nah, terus ya, wah Niki ulah makanya aku jadi budak. Oke. Dan saya katakan 50 episode. Sanggup. Otak
bisa mengantar tidur yang nyenyak. Kumaha? Kieu carita lieur teh nya. Ieu mah kejadian polisi jeung supir di jalan. Nah, kieu cenah. Satpol PP deui kieu. Musik. Heeh. Satpol PP ya. Heeh, ngan teu make duit ieu mah. Tah kieu cenah. Jalan we ta si supir teh. Gitu. Pas dina penkoran, rem ngablong. Bahaya. Aya si supir eta teh diposkeun ninggalikeun maena teh. Keun cenah kumaha eta supir. Pilihanna supir, supir sok galau. Ya, dah hayang salamet teh ya. Ka kiri aya nu leumpang duaan. Ka kanan aya nu hajat. Ya. Gitu. Cenah teh. Mana cenah kumaha nyepiran teh teu balik cenah supir teh. Pak, abi teh cenah tadi teh dan memang mau sejuk ngebut. Dan sudah teh mau blong rem. Pas ngapen koran, blong rem abi. Nah, tuh cenah ari maneh cenah. Lain milih teh jalan anu non teh. Lowong gitu. Maneh aya ka kiri aya jelema, ka kanan aya nu hajat gitu. Mohon Pak, abi teh tadi teh milih bade ka kiri, cenah teh milih anu duaan. Berarti cenah korbanna otomatis saeutik. Di batan nu hajat. Nu hajat pasti loba. Nah, atuh maneh bet bisa cenah namaehan nabrak berapa puluh jelema. Jadi korbanna teh 80. Nah, kalau bisa. Nah, cenah maneh atuh bet jadi mayah 80 korban. Cenah kitu nya. Nya salahna abi Pak. Si eta salahna anu meuntas Pak. Anu duaan eta laki eta beut meuntas cenah kanu hajat. Hajat teh abi teh dituturkeun. Jadi korbanna teh 80 kunaon. Dan tuturkeun anu meuntas eta meureun kitu ngeng jeblos sakadina eta. Nah, Leon. tah batak kudu bener ai ieu teh nyetiran teh ulah jane ki ditiupan boolna. Nah kitu urang mah tah caritana teh eta kamar teh kajadian teh aya kecelakaan 80 orang nu motor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi eta teh pamirsa leres eta teh di mana-mana oge bade kendaraan motor bade mobil kana di parioseuna. Nya urang teh bili aya naon di jalan tah eta contohna kitu. Lamun iki naon cika? Abi. Nya. Please, pada niki. Islah. Oh, sok sih islah. Iya. Terus kan naon tadi fungsina sultan? Kalau gitu emang kan Tadi salah. Iis, bisa dulu. Ya, Iis mah kieu. Cari tanah. Ayeuna kan kudu usup kopi. Kalau rasaan aya hiji panitia anu membuat konser ama COVID buat para penderita COVID dan buat para rakyat yang kesusahan. Sosialisasi pisan ya. Di antaranya sana dimeriahkan oleh artis band papan atas. Edan kan. Terus aya ungu, aya coklat, aya kotak, dan tidak lupa juga pedangdut handal dari Indonesia, Haji Roma Irama. Halus pisan. Pas nepi Haji Roma Irama jual ngambek Leon. Nah, ada ngambek Roma Irama datang. Panitia teh langsung resah teh namanya gelisah katanya. Naon cenah Bang Haji ditanya kakak tambah sombong kayaknya mah. Dan secara Bang Hajinya ieu teh Bang Haji sombong. Tapi biasa kan. Jadi sombong Bang Haji teh amuk-amukan di bagian panitia teh. Teu bisa ditanya. Pokona cenah urang mah hayang balik deui embung di dieu. Nah, Haji Roma Irama teh. Terus Ari pas ngali panitia di sepanduk. Saksikan si judulna teh. Temana. Saksikan Gigi Haji Roma Irama coklat kotak dan ungu. Jadi Roma Irama pacarna dihijikeun. Jadi urang teh ningali huntu Roma Irama. Anu koneng kotak ge geus lumutan. Itu sepanduk, belum datang, uring-uringan kumaha. Saksikan Gigi Haji Roma Irama coklat, kotak dan ungu. Yang coklat, yang kotak, yang ungu. jadi mana? Kecuali lah misalkan Roma Irama tuh nadi harusnya. Nya, misalkan Roma Irama, Gigi. Saksikan konser ama COVID-19 Gigi. Gigi Haji Roma. Kotak.
coklat. Nyuwanya lain ngedeketan sorangan nih kalau ke bibirna we mun penonton teh nya. Lama ya nyanyi. Buka ciri lah. Tak eta cerita ieu cerita niki kumaha? Naon? Aya cerita bolehnya kumaha cenah? Saeutik tapi geuleuh sih. Kan yang nyaho lah cerita kumaha? Aya hiji carita Kumaha? guru dan si Udin. Si Udin itu muridnya. Iya. Tahu murid? Tahu. Guru tahu? Tahu. Ya itu guru dan murid. Nyaho. Si guru Heeh. bilang ke si Udin, Apa? Udin, kamu nyanyi. Heeh. Iya Bu Guru. Dan si Udin pun bernyanyi. Heeh. Itu cerita saya. Ceritanya mau diangkat cerita urang mah. Lain aja nih. Cerita saya. Terus tidak diding. Udin, bisa keraskan suaramu? Heeh. Bisa Bu. Sudi teh lawan nyanyi teh. Keraskan. Heeh. Toke di dinding. Udin, keraskan suaramu. Iya Bu. Buaya di dinding. Bukan gitu maksudnya Bu. Udin. Terus cuma Maksud ibu suara kamu bukan hewan-hewan yang digedekan. Dan aku pun salah. Terus kumaha ka Sudin? Oh, maksud ibu suara saya yang dibesarkan. Ya, saya akan besarkan Bu. Ya, silakan Udin. oke. Kumaha digedekeun? Cicak toke buaya darah isek tertipu lagi. Buaya darah isek tertipu lagi. Itulah cerita saya. Ya, jijik tapi suka gitu. Antara eta jadi liar urang eta klimaks tadanya. Sedikit kumaha eta cerita teh si Udin guru teh teh jeung diganti nanti kana buaya. Aya aturan malik ngajar. Tahu lagi teh pabalieu retana. Makanya si Diki cari kieu, Leon. Si Diki mah ulah dibere carita nu panjang, naon kitu masuk kawadahan. Dibere nu eta kalau kamalikeun nya. Jadi si Udin nu malik kieu aya ka si guru. Si ieu teh kalakan matahan guru eta mah lain budak di matahan. Da urang mah sebenarnya ulah diberi carita. Guruna kumaha tuh? Urang mah seorang Brahma. Cika contoh. Hah? Korea kumaha? Drama. Drama Bali mah. Sok sakatuh guru drama. Dua. Saur parodi dua. Naon 2 menit deui? Ah menit kan oge bieu minggu puasa deui. Ah menitnya. Terus drama na kalau sesi payungnya. Ikon payung bener. Kasih payung lila teuing. Ke urang digajina sabulan sakali ka bisa. Lain namanya gini banget. Masa sesi payung mah saminggu 4 kali biasa rutin. Naon we ci programna? Programna Saling Salung banyo. Banyo. Terus Saluan wa. Jalan-jalan yuk bersama di Calung. Ini dari bertasbih bersama di Calung. Yo tasbih bersama calon. Mana emang seret kan ditiung. Alhamdulillah. Itu kayak Islamina. Kayaknya opat tuh program kurang cekal. Gaji gitu kene. gaji episode kan? Mimitian pukul. Kali teman tadi perpanjang. Ulah. Aduh ada cing opat episode opat ieu opat. Bisa ya. Saya kira mana sibuk oke. Bisa. Kumaha? Sapoe. Gimana sare kayak sare bener gitu loh ya enggak coblak. Kita tapi tetap biasa ai pertemuan awal mah kita cuma berceritanya sakitulah singkat tapi geuleuh teh aja gimana terlalu. Tapi insyaallah mudah-mudahan pemirsa masih kena stay tune di channel ulah bosan-bosan ninggal urang sadayana dina jam sareng dinten anu sami dinten Jumat malam Rabu jam 8:30 wengi hanya di channel tong hilah follow IG-na channel Udah calung. nya Channel. nya channel terus nanti di calung oke itu kada ini semua kan Dekat is ya. Hari gandum.